Harimi aing mawa belut. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. oh ampun hayang jadi naon cita-cita maneh Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang nu ngelehkeun. ai sinena Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. nah sia teh mun da ngageblek sora wayang Apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sajen. Aya budak sunatan aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. tu dilaksanakeun teh di pangkaul ku maneh Oh, ngagedean naonana mamasna pan disunatan. heeh Ngagedean mamasna teh. nah Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. heeh Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. si goblok teh Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. manyangan Lain suku nu monokan. goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya Oh, bareto itu. loba panggilan ke maneh Minang dipanggil ke kantor polisi aing. ngadalang Lain masih mau ke radio. Oh, ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeuy naon. tuh da ngageblek Bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing. si sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon Lalakon Bang Narayana. Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Bang naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Kumaha itu kumaha aing we lah. ai Bang Narayana teh naon Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. coba
Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun teuing kasep katot kaca kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering katot kaca anjing nengke kunaon tuh oh sok tong amak goblok atuh sia teh aya dalang gede amak atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami bade kemana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kasep banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah nya aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk dageus tengah peuting gitu tobat duh aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima wilujeng sumping Arimi aing mawa belut bisi rek nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing mah anjing atuh saja tobat penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur goblok tobat teuing aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaula nuhun aja coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar jak kahareup deuleu jak saha teh Semar anjing dengekeun waduh aduh hei salalakon euy saha teh si cepot anjing dengekeun waduh atuh aya si robot atuh alah dawala ka dieu dawala alah aya naon nah saha teh dawala gareng ka dieu gareng aduh aya naon anjing saha si gareng coba aduh coba teh gareng eta teh naon menerangak kitu aduh dunungan ieu lumayan ganas nya ganas ronge si madu coba ya rame henteu goblok teu rame teh aduh kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi
Kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ya aduh bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.